minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra qul intaziru inna muntazirun. Allahu a'lamu bimaradi. Hal yanzuruna nata ngenteni, hal yanzuruna orang ngenteni. Mayan tazirul mukadzibuna tegese orang ngenteni sapa wong kang bohong kabailan tatihum angin tatakahu ming mukadzibun kita iwajai kalawan talan iya sapa al malaikatu pirang-pirang malaikat liqabdi arwahihim kedua ngagenggam pirang-pirang roh mukadzibun. Awayati rabbuka atawa yantah tegas apa pangeran sira ay amruh tegas parentah ya rabbuk bimana azabuh kalawan makna siksana rabbuk bimana azabih menang kalawan makna siksana rabbuk. Awayati ba'du ayati rabbik atau yantah tegas apa setengah sake ayat pangeran sira ay alamati tegas sake tetenggere ba'du ayati rabbik adalah tiala saati kang nuduhkeun ing atase kiamah yaumayati ing dalam dina teu kabadu ayat rabbika apa setengah sake ayat pangeran sira wa hiya lanu tayyabadu ayat rabbik tulung syamsi iku muncul sareng min maghribiha saking kulone syamsi kama fi hadis sahih kaya barang kang tetep ing dalam hadis sahih rawahu Bukhari Muslim. La yanfa'u nafsan orang mangfaat nafsan ing awak-awakan iman wa apa imane nafsan lam takun kang orang ana ya nafsan amanat ikung iman kan ya nafsan min qablu saking sadurunge yati. Al jumlatu sifatun nafsin utawi jum sajumlahanana iku dari sifat lapat nafsin nawa nafsan atawa awak-awakan lam takun kang orang ana ya nafsan kasabat iku ngausaha ya nafsan pi imaniha ing dalam iman kana nafsan ing dalam iman nafsan khairon ing becik taatan tegese taat elatan pawa tegese orang ngamangpaatkeun ha ing nafsan taubatuha apa tobat nafsan kama fil hadisi kaya barang kang tetep ing dalam hadis wa gulan ucap sira Muhammad yantaziru ngenteni sira kabeh ahad hadhil asya ing salah suwijine ikilah pirang-pirang perkara ada hadhil asya ing salah suwijine ikilah pirang-pirang perkara innamu tazirun insatune ingsun agung iku kang ngenteni zalika ing mengkono hadhil asya. Munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar-kufar Quraisy. Adu dalil, adu argumentasi. Kekuatan ilmu ternyata kufar-kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dicuk-curuk ku Kangjeng Nabi, disusul ku Kangjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kangjeng Nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kangjeng Nabi, tetep nyana geus teu bisa kukumah.
bahkan ditangtanganku Kangjeng Nabi tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an. Bisi nyana ngomong di hareupeun Allah. Ja Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkan Al-Quran. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ayo, dekumaha. Geus teu bisa kukumaha. Haju kumaha eta ku parkures iman, tetep teu daek iman. Masya Allah. Amprok jeung Kangjeng Nabi, nyaho kaistimewaan Kangjeng Nabi, nyaho keamanahan Kangjeng Nabi, nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh, nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah. Bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae. Mahal hidayah. Urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi, nyaho teu ka Kangjeng Nabi. Hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah ngaji pengajian jorojoy urang mah iman kabelah dia beki kuat iyalah murahna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu barang jeung Kangjeng Nabi mah leuleul ngadenge kana wahyu teh iman tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi. Iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeuhna bae ja baheula mah baheula. Boom sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman. Urang mah kuari paling di sisi imah aya nu ngadokotok wajar sama kos kitu mah. Mari ge aya nu main gapleh 2 kali wajar. Paling ge di dinya teh aya anu zina kurang ajar tama. Ieu. Tetep urang hayang rapi, urang hayang salamet, anak pamajikan urang hayang salamet, tatangga urang hayang salamet, babaturan urang hayang salamet. Ngementek teureun-teureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan Gusti, salametkeun pamajikan, salametkeun anak incu, salametkeun Gusti dulur-dulur, salametkeun tatangga-tatangga Gusti. Eta mah nyana keur judi, segala mabok, segala non tamaku nafsuda Gusti. Bere nyana hidayah Gusti salametkeun tang ngadoa teh, ngadoa lain jang sorangan. Urang pan lain kitu Gusti, abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokeun haba. Oh, cak Gusti teh si eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu atuh siapa cak Gusti teh ya. Kulon haju pemilu ka batur teh nu aing cak Allah tuh. Urang mah teh etis kan. Mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam. Mun eueuh wali Allah di Bandung, mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam. Untung bae masih kene aya nu sok udang peuting, udang ki SD. Aduh cak kaki kita baca aing. Maksud aing ka siap. Aduh eta bagus eta kos kitu, eta neraka eta kos kitu. Oh, malah maki ina ge geus teu ka sumur ja sieun. Di botol aqua bae di jero kamar. Masya Allah kan. Teh iman ieu teh kafir-kafir teh. Buang kawarahna luar biasa. Kunaon eta ku ego. Gengsi nya kudu iman mah. Teu daek. Gengsi mah terus bahaya ya, gengsi mah terus bahaya. Harga diri kan ka ditu lah woh, asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka. Masa aing mah pan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu, atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng. Atuh uyahna ge pan ngadaru lah heulana aing. Leg-leg Gus ya uyah. Bila perlu dagangkeun Gus ya uyah. Eta ego ngaranna.
ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad hebat jasa ngaji datanglah ke abah kakarak ngajar ngaji wa ngadenge kamane dimyati sok mingguan ya wa dek nanya masalah lamun ua nu menang sia ngaji ka ua lamun ua nu eleh ua ngaji ka sia eta kiai gitu ngaran jadi bebeneran sama nah hanya masalah hiji dua tilu datang ke seminggu beres ua eleh damyati ayo ua eleh geus ua deuk ngaji ka damyati ngan ua mah balagna hayang hikam entak eta balagnya tah baheula di mingguan teh ya hikam di Haji Ahmad tah eta lah kos kitu baheula mah kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji kula budak ieu neuleukeun bae kieu dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu wae eleh bae kolot ya teh bodoh bae atuh masalah ngan tawadu nu kos kitu ngaranna tah eta aki-aki nu tarepaeh teh ya ngaji eta tawadu ngaranna teu makeun mah bodoh tadina ge teu mondok aja teu ngaji pan cilaka aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah tuh eta tawadu nu penting ulah nu handap we tawadu aduh tah euy jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirna nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kumaha ge jam moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia ka sia hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah maningan kakenaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir pokona mah aing mah maningan kena kos kitu daripada iman ka sia weh teh si pohara-pohara teh atawa sebagian dari ayat-ayat Allah anu ngajadikeun kana ciri kiamat daekan eta aing mah daripada iman ka sia pohara kupar Quraisy mungkin da iman ka Kangjeng Nabi hayang kudu iman ka sia budak kamari tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara nyurup kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana keulan sapiranya nyaho kiihna aing kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pan teh nyaho kiihna nyana baheula nyaho si kiihna nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiihna ge wer nyana neuleukeun aing neuleuh ka sia aja kuari bogo pan dikawin atuh atuh pan sia nyaho kleutikna tuh aya kanu kitu man ulah bomong kitu ieu giliran beta ka budak pinter ieu tos masantren ieu dah didenge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dak ieu turun ayat hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikah aw yatiya rabbuk aw yatiya ba'du ayati rabbik hal yanzuruna tengah dago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an tepati jana ngadagoan kecuali
tayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan kene paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an. Wow. Iji ayati ba'du ayati rabbuk ay amru yakni siksa atawa aing mah daekan kene ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad, iman ka Al-Qur'an tayangnya. Atawa ayati ba'du ayati rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nu nuduhkeun kana kiamat. Nyana geus daun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi na geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat na geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an deui jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat. Aya nu mantaknya nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik atawa aing madaekan kene datang kana sawareh didatangan sawareh tanda-tanda kiamat. Ani gara aing mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah. Aing kitu naon tanda kiamat? Iyalah yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi. Di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji Dajjal, 2 Dabah, 3 khasapun bil masyriq, gempa di wetan, khasapun bil maghrib, gempa di kulon, khasapun bi jaziratin di jaziratil Arab, jelas pak gempa di berbagai benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukhon aya haseup unggal nagara engke bakalna. Ngan haseup tersebut kan puang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tamah haseup. Unggal nagara ge aya haseup ngan haseup eta mah pohara dukhon eta datang ke poek sadunia poek ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tuluy samsin magribiha muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan tasukun nas ilal mahsyar. Sono ieu mah bakal nanti adan. Wah, luar biasa. Kuari mah kakarak ge seuneu fon doang. Fon teh naon kira hartina? Tuh, siapa nya hobay kan? Ya osok neuleu meureun. Fon. Ieu dibawa di negara ka negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku kabehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah iya bakal terjadilah seperti yang tadi dijelaskan. Demandak Imam Tabrani nyaritakeun di sana di Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras tidinya manehanana fatakhiru ngejungkel sujud ka Gusti Allah unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta unggal poe fatakhiru sajidah fala tazalu kadzalik lamun ku Allah dican dititair tapi urang paraje balik dina hiji eta manehna sujud bersyukur ka Gusti Allah cak Allah kudang panon balik deui kawetan sakumaha biasa unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud cak Allah kudang aya balik deui kitu beta masyaallah teu eureun datang ka kuari masih keneh kitu bae bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasan fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh henteu titah hudang ku Gusti Allah teh diantep bae datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah aing kok teu dititah hudang aing cek Gusti Allah kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah ya Rabbi heh pangeran abdi inna masiri ba'id lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah ti kulon kakarak jelema kaget kabeh weh ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon weh bener kuari tu deuleu kaget kabehan eta memehna teh poek tilu peuting memeh muncul di kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang yang ramang ieu mah jemmat terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh kok poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar geus dua peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener baik katilu poe kakarak teret di kulon nyana ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus teh mah disimpen ku Gusti Allah na ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim anu sebenarnya lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun Irak terus-terusan Yaman bakal Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi
kemudian atuh kitu Suriah geus teureun-eureun, Turki kitu keneh. Di urang ge kuari bintik-bintik geus aya, lain lalagaan. Lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat. Sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika. Rakyat anu paham mah ieu teh nanaonan kieu? Ialah berbagai organisasi, baik organisasi Islam maupun organisasi non-Muslim dan lain sebagainya, untuk membenahi negara, tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi. Pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge. Jelema anu geus bantep dina Islamna dianggap teroris, diperangan bakal kajian kumaha ge. Pokoknya jala biang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku HTI teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku Huruf teu nyaman, teu harmonis. Tambah deui ku EPI teu nyaman, teu harmonis. Padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah. Tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Ma bisa geus kajian kumaha ge ieu mah. Geus lalakon kos kieu baja ku ari ge presidenna teh geus nyaho aya. Teu dipilih ku ari teh pemilihan geus aya si eta. Kok bisa kos kitu bae pengendalian mah. Nah, engke kan mulai ta riweuh-riweuh organisasi jeung organisasi. Tos mulai ayeuna ka parlemen. Terus iya ribut lah. Pasti bae ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah. Sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi, tidak berdiri sendiri. Rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika. Timbullah engke bakalna tentara bagi dua, polisi bagi dua, ribut pasti di negara. Irak model kos kitu, Iran model kos kitu, Suriah model kos kitu. Nu kuari eukeur bae, Mesir, Suriah seperti gitulah. Ieu wayang Amerikana teu disetujuan ieu teh ku rakyat. Rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, nyieun jelema ribut lah. Rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos kitu. Suriah model kos kitu. Ya, ku ari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika, rakyat embung, bom sing jelebur. Suriah gitu kene, iya kami mah hayang iya isulah ke orang, kieulah. Sementara isu nu datang ke orang, informasinya geus teu murni, sulit. Lantaran Gus Dur lagi eueuh, nu sok mere informasi murni. Kuari dikendalikeun ku batur, hanya 25% nu datang ke orang informasi teu bager. Hese nyarita urang, ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah, silih tembak di Irak. Engke bakal ke Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu mah bakal jasa, buakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai? Moal perang nya ka Burupaeh teh heula. Untung. Can bogo itu. Bakal henteu bisa henteu ieu bakal jeung kumaha jasa sebab naon? Sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun. Teu bisa dibenerkeun. Baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang. Oh masalah geus, padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim, eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh. Bilung ekor hasil perjuangan anak. Oh masalah geus. Demokrasi. Tetapi untuk keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg dirantai. Kumaha eta teh jang naon? Jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun, disteril ku mui. Geus ditosran lah ku mui. Urang damai hirup teh. Ketika aya hukum-hukum Islam, geus aya perwakilan urang melalui Bahsul Masail angsongkeun ka mui. Jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu. Ya kumaha atuh? Mantap geus pi perangan teh lain di Suriah, lain di Mesir, lain di Irak, lain di Iran, lain di Yaman, lain di Turki, lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh. Atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa, ka Amerika, ka Australia perang. Bakal teh moal turun dajjal lamun teu peperangan. Moal. Cirina haram sekitarna di lebaran.
Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu kaperuntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara. Ribut lah, kacau di unggal negara. Irak teureun-eureun, Iran teureun-eureun, Suriah, Mesir kabeh. Woi, Al-Azhar tinggal Al-Azhar na Indonesia dan lain sebagainya. Hayang nyalametkeun diri ka markah ka ditu. Didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara. Sebab geus kacau lah luar biasa. Hese. Geus teu bisa diledakeun, ABRI bagi dua, polisi bagi dua, berbagai kekuatan bagi dua. Aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut. Hayang salamet agama ka Mekah. Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara. Kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teuing, ngampar di dinya. Terus mantap kudu dilegaan. Kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi. Wow, tereh berat. Tah ke Dajjal lah turun. Wah, kaunggal negaranya nama hiber Dajjal mah. Jelema hayang emas cokot batu. Asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara, daerah nu eueuh cai aing datang ka dieu. Tepak doang nya. Timbul. Wah, cai culcer. Asal siap mangeranan ka aing. Aing pangeran ayo. Jelema iman geus ipis. Sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah, di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh. Tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh, boro-boro engke ku Dajjal kakarak ku dukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh. Ku kebul ku dukun bae geus sumuhun. Engke mah komo ku Dajjal. Jelema dipaehan hirupan deui. Pangeran. Kos gitulah Dajjal dahsyat jasan nu mantap urang dibere doana ku Gusti Allah minta salamet tina al-masihid Dajjal. Selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka Dajjal teh pangeran. Jelema hubu dunia hayang dunia, naon bae dicekel jadi dunia. Nu hayang emas jadi emas, hayang duit jadi duit, hayang motor jadi motor. Ku hari bang kredit engke mah hayang naon sia? Mio. Mio datang. Sia naon hayang naon? Hayang Avanza. Berem. Avanza ngajogrog. Sia hayang naon? Ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya. Los cokot ku sia tuh hartop. Teu leumpang akina rusak. Atuh geus bacem. Hayo sia hayang awe watu jelema ngagayag. Eta lah nomor kahiji Dajjal. Nomor kedua setelah Dajjal nuzul Isa. Turun Kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh Dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula. Geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi. Aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di makom Ibrahim. Allahu Akbar. Nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae. Sapoe, dua poe, tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya. Wah mulai diperhatikeun wah ieu tanda-tanda ieu bener Dajjal. Kakarak. Begitu maneh salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab. Sangaran teu daek ngajawab. Kabeh nyebutkeun anta Dajjal, anta Mahdi. Teu daek kakarak make subuh. Wallah anta Mahdi. Kakarak. Wah ditangkeu, perjuangkan. Mahdi. Ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria. Eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus Dajjal, eleh ku Dajjal mah. Maka segeralah nuzulu Isa turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah Kangjeng Nabi Isa kusaha ku Ashabul Kahfi nu ayeuna di Yordania.
kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Ieu Ashabul Kahfi. Wah, buuk ngarundai ka handap. Lantaran besar bara 1000 tahun lah tuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjangnya. Halis muna panjang. Nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang. Wah ieu. Ieu Ashabul Kahfi kajian kuku mah ge. Sing hade ulah di baturan sing hade. Juri ieu mah ieu. Turun di Gunung Karang masalah ini. Wah, gararaga. Muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus kirta ieu. Tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung Kangjeng Nabi Isa alaihis dajal diudag ku Kangjeng Nabi Isa. Hah, umpat ka mana? Diudag terus. Eleh lah ku Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah dirinya, Masya Allah istimewa jasa. Terus Kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, goblok cak Kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kunaon ku ari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngejelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganunghankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang usah urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dinya henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh pan. Dibunuh eta tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing mah rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku nya da jeung Kangjeng Nabi urang. Wah, malah kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunya, nyana dakwah terus. Wah, jelema istimewa kabeh iman. Nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa. Mulai kacau deui ya. Ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta pae asal ngabang itu maut nu ibadah ke Allah maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedangkan ieu de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi. Engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar. Di bada kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon nu aya bae. Manusia di dahar, hewan di dahar, segala rupa di dahar. Wah, Ya'juj wa Ma'juj mah. Ieu mah tangkal kayu sampala di daharan bae. Ieu binatang anu poharanya sumantak baheula ku Zulkarnain dibendung ge raja sadunya Raja Zulkarnain dipuat di Al-Qur'anul Karim. Ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut manana ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kangjeng Nabi elut kamari laut mati aya kanyahoan. Wah bae aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh. Kemudian piramid aya, Firaun aya dan lain sebagainya aya. Ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka perdetik ieu. Nah, tapi geus mulai kuari kajahoan. Geus mulai.
berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya keneh. Kapalna aya keneh kapalna. Geus sindek urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arat. Di Gunung Arat, Arat teh di Turki. Ta eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh. Jalan luhur melalui udara tetep bae teu kuat. Didinya geus digambar saat koreng didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget. Kok hewanna kos karari ceulikna lain, irungna lain, bahasana lain. Ta eta teh nya kaget di dinya. Aya hewan seperti kieu yeuh. Teu kajawan nya lagi di mana, tapi ketika jana perem ngadengela suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Aya di daerahna deui. Berarti eta dibukakeun hijab, mata asup Islam eta. Jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan, di Inggris, di Belanda kemudian asup Islam. Loba, ieu mah keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Zulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu, apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh, maka manehanna ngadenge suara azan. Kemudian bentak geus lain di dinya deui. Tah eta teh negara-negara kos kitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu aju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dia, di Ketos bae kerajaan Ketos. Raja Jurig newo-newo meureun tah. Jawab. Ieu da ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari. Zahir kadeuleu ieu. Lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat, bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi. Urang mah lantaran urang mah sapira urang, atuh nu kadeuleu ieu deui. Kapanggih ieu deui. Mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui. Eta dimensi urang mah. Teh, da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan. Banjir para raeh lah Ya'juj wa Ma'juj. Tinggal manusia-manusia anu nyilib ararae loba keneh di dunia teh. Dabah teh ya hewan eta nya nama leutikan ti himar, hampir sarua jeung himar begal. Cilina rancung biasa ngan nya nama mau patlot, mau pulpen leungeunna. Nulisan jelema tarang ditulisan. Mukmin, kafir, mukmin, kafir, mukmin, kafir. Geus teu bisa kukumaha nu katulis kafir wae. Terus sadunya mukmin, kafir, dabah eta mah terus nulisan eta. Masyaallah, ieu lalakon lain lalagan ieu. Pohara jasa bakal katulis. Nah, nu geus aya tulisan mukmin, tidinya langsung teu kebel mau. Ngeunaheun. Geus tinggal nu kafir, siapa kafir? Sia kafir sia ge da tarang sia ya sia kafir sia ge atuh kafir gawe tah tadi jawab geus kafir engke mah bakalna awewe loba jasa lalaki kurang tak engke bakalna lalaki diudag-udag ku awewe datang kelai katangkal kalapa kiih-kiihna ge dilamotan ku awewe ku eueuh-eueuhna lalaki lamun hayang mahmur engke tah aduh haju deui zina teh kuari makan masih kena di kamar masih kena di kontrakan eta anu kelas di hatap nu belah ditu da mah di hotel di tempat-tempat anu geus puguh lokasi-lokasina engke mah di sisi jalan kos kotok
kos kotok hayang itu dibuka sleting beres geus geus hayang beres persis kos kotok bae geus beres ngan digabungkeun ku Gusti Allah gabung geus moal aya nu anakan moal aya nu anakan geus dibere gabung bae lantaran dikiamatkeun kan moal aya budak leutik. Nah aya hiji dua ge aya hiji dua saeutik hiji dua paling meureun sadasa hiji nu reuneuh teh geus hese ngandur gabung bae geus teu araranakan ngomongna jelema ku geus lemah-lemahna iman ketika aya nu zina ieu jelema jana zina di dinya ngan ngomong kieu dong atuh hayang mulai di dinya belah ditu kayak ngan ngomong kitu doang geus teu daya teu upaya geus sebab zina kabehan ngan ngomong datang gitu ke hayang belah didinya atuh cakena belah ditu ke naon ih kita lalikan aing mah geus beres ngomong gitu ditawaran daekeun pan blon eta iyalah bakal terjadi seperti eta masyaallah kakarak summa tulu usyamsi min magribiha kakarak muncul panon poe di kulon. Jadi muncul panon poe di kulon setelah Mahdi, setelah Dajjal, setelah Dabah, setelah Yajuj wa Majuj kakarak muncul panon poe. Nu mantak cek Kanjeng Nabi la taqumus saah moal waka terjadi kiamat hatta tatlu asyamsu min magribiha sehingga muncullah panon poe di kulon. Tah ieu teh ditangtangan ku kafir teh urang Quraisy nyaon dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun nu matak nyanalah aing mah daripada iman ka Quran jeung ka Muhammad maningan ge hiji lain cabut nyawa aing nomor kadua maningan disiksa ku Gusti Allah nomor katilu Allah maning turunkeun bae tanda-tanda kiamat di antarana muncul panon poe di kulon nu matak ketika muncul panon poe kumaha tangke bakalna yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl dina poean datang sebahagian tanda-tanda pangeran yakni tere datang kiamat wahiyatul usyamsi muncul panon poe min maghribiati kulon sakumaha geus dijelaskeun di hadis Bukhari Muslim tah ketika muncul panon poe di kulon teh la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl eueuh mangpaat kawak-kawakan ka hiji jelema ka sahabat imanuha imanna lam takun amanat min qabl anu manehanana encan iman memeh eta mah geus begitu muncul panon poe di kulon nyana can iman haju nyana nyao ieu teh tanda kiamat berarti bener kiamat teh nyana iman geus tutup pintu sigotaka teu mangpaat samasakan jujung kelan nyana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul geus tutup tamang geus tutup bae bukan asal muncul panon poe di kulon geus tutup syahadat tinggal syahadat zikir tinggal zikir jelema kabeh bakal neangan masjid tandana masjid eta adalah hiji aya kubahan dua aya menarahan tilu aya tihangan masjid mah mantak pake tihang bae tanda masjid adalah tihang engke di akhir zaman ditareangan eta ngan geus hese neangan masjid geus areueuh lantaran dibongkaran model di urang ge kuari keur dibangun masjid di berbagai negara di berbagai daerah di berbagai sudut dibangun lantaran masih keneh nyaman jeung aman nu ibadah loba keneh di akhir coba engke namun terus dikendalikan ku Amerika nu jadi gubernur Jakarta kuari Ahok lamun aya Jokowi naik Ahok kafir tidak menutup kemungkinan engke Serang bupatina kafir Pandeglang bupatina kafir lamun di Jakarta Ahok engke diserang si Cenglu oh di Pandeglang si Tegwan ayo si Tangerang si siang-siang melingseng guys udah beres kabeh ayo sia mangkaning deui bae tuh Lipo keur dibangun BSD dan lain sebagainya bang didinya lah aya pusat-pusat
kegiatan kafir nu geus kanyahoan bae gapan dinasa baheula teh di dinya teh aya senjata nu sakitu lobana deuk nanaonan eta si Haryati Haryati teh saha hah sakar ngaranna boga nasa anu cangkep teh pan sia nyaho pan babaturan sia Hartati tempat loba senjata di dinya ente mah teu nyaho mantak dirahasiakeun ku pemerintah bongkar waduh aya naon ieu sementara di Jakarta kuari gedung kedubes 12 tingkat Amerika jang naon eta lamun lain boga cita-cita nu teu hade hei emang kumaha gitu ieu teh de kristenisasi anu lain lalagaan sementara pemerintahan orang wahe kiai nu aya di ditu wahe na 4 kali da kumaha deui atuh lain teh diperjuangkeun jang geus kiayana ya otomatis lah kafir dia terus hasil dicokotan ku Amerika dan lain sebagainya orang dibangun kadeuleu geus lemahna di orang asal aya nu bergerak dianggap teroris asal bergerak dianggap teroris kan sararieun kabeh iman geus eueuh mulai gempor sudah tidak ada masjid paling hiji dua kan meureun anu dipertahankeun ayo sia tanah dibelian kunyana nyin gereja sadaek-daek ada kumaha deui ayo ya pemimpin urang ge nu handal nu kuat ayo deuk kumaha kabeh sumuhun dawuh ke Amerika nah mulailah gedung dibangun gereja dibangun masjid urang dibangun engke dibongkar nah ieu mah keur carita singkatna bae lila keneh eta mah urusan kos kitu mah sebab eta mah melalui masa-masa peperangan dan lain sebagainya bakal perang deuk kumaha henteu bakal jasa. Nah, nu mantak kolot urang baheula engke mah bakal perang deui sia ngan urang mah baheula kolot urang nyaritakeun ejeung kulon. Sakar kulon. Baduy. Jeung baduy. Padahal mah baduy teh horeng eta siloka. Baduy teh cak kolot baheula eta teh nu bakal diperangan jeung urang nyana nyahoeun ka jalan-jalan horeng Amerika eta baduy ngaranna. Siloka kolot eta mah ya tuh perang jeung baduy malah sabira baduy nah tuh orenganan sakolot baheula tuh ke mau baduy tuh kaunggar lembur nuleuan jalan urang dongeng mun jeung kolot kos kitu engke bakal urang diperangan waduh baduy geus saon horeng Amerika ku ari teh geus boga satelitnya na urang leumpang ka mana we ngising ka mana we geus kanyahoan satelit Amerika teh geus kieu bae nang haye sia jepeni deuk ka mana lompat sia ayo ditembak sia ku aing ngan cak Amerika moal ditembak paeh ti heula ge satelit geus kieu bae hayo coba urang gambaran leutikna boga urang internet deuh hayang nyaho daerah anu trek pencet asal nyaho bae urang blokna pencet jaheueuh pencet jaheueuh pencet jaheueuh salah mencet waduh sempak sial sial salah mencet aya kiai itu salah mencet lain sial alhamdulillah kitab anyar cenah ieu mah aduh masyaallah aya dinya merekna Kiai Haji Google waduh bener masyaallah di akhir jawan geus rek kumaha coba ya lalakonna. Nah, engke begitu muncul panon poe ti kulon kakara kabeh maca syahadat neangan masjid geus eueuh lantaran ciri masjid teh aya kubahan aya menarahan jeung aya tihangan kuari masjid geus teu make tihang geus mulai kan kuari ge masjid teu make tihang masjid mah make tihang minimal 4 kuari geus teu make tihang geus teu make wah cenah geus eta bahkan aula nu ka situ mah abe fungsina babari cenah main badminton bisa didinya main bola bisa, didinya main takraw bisa, kemudian main gitu tenis meja bisa dan lain sebagainya bisa. Tak jadi berarti fungsinya geus lain multifungsi deui mah 10 fungsi. Tuh, eta lah. Geus esen yang masjid syahadat tinggal syahadat. Nah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Teu aya paedah. Jujungkelan kafir-kafir kabeh para maca syahadat percaya ieu teh kiamat lantaran panonpet timbul ti kulon tetep teu aya mangpaat. Aw nafsan lam takun kasabat fi imaniha
atau awak-awakan anu tadina manehanana teu pernah ibadah teu aya mangpaatna nyana iman nama ka Gusti Allah cuma teu pernah salat teu pernah puasa harita mulai tobat ka Gusti Allah la tanfa'uha taubatuha teu mangpaat tobatna geus bae doraka bae sanajan nyana tobat tutup pintu sigotaka tobat-tobatan harita geus masyaallah bejakeun Muhammad intaziru tungguan gitu ahada hadhil asya nu tadi dicaritakeun tanda-tanda deukeut ka kiamat timimiti dajjal mahdi dajjal ya'juj kanjeng Nabi Isa kabeh datang ka muncul panon pet tungguan bejakeun tungguan engke bakal cak Gusti Allah ku aing diayakeun di akhir zaman bejakeun tungguan aya yang konstitu telek iman ka anjeun telek iman ka Al-Qur'an tungguan kege bakal inna muntadirun tuan bakal kapanggih kege masyaallah diawali engke kuloba perjudian permabokan jeung perzinahan engke mah hese neangan parawan nu asli teh hese kabeh mun geus kaun deuk dikawin teh nyana bebeja geus pernah zina hese geus kabeh. Waduh, luar biasa. Urang mun nyaritakeun perzinahan kuari, ulah kudu di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Perancis, di Jerman, ulah negara kafir geus jelas. Di urang kuari. Siswa sekolah Bandung, Surabaya, hese nyaritakeunana. Di kontrakan, jauh ti indung bapa, cacak-cacak aya di hareupeun indung bapana. Nu ditalingakeun si hadasya reuneuh bae. Komo jauh ti indung bapana. Iman kurang. Duit kurang deh, jangan melayarkan kontrakan, atau pandang karak. Nah, kumaha deh? Kenapa pandang karak? Atuh iya saya yang penting ada yang bayarin kontrakan, sekian deh. Nah, enggak bagus gitu, kececes beres. Eta ya kececesan segala. Masya Allah. Nah iyalah. Caritaan kupar kures nunang tangan ka Kangjeng Nabi terpercaya ka Kangjeng Nabi jeung ka Al-Qur'an endahan manehanana nang tangan hayang paeh lah hayang datang siksa lah hayang tanda-tanda kiamat cak Gusti Allah geus bedakeun Muhammad ka manehanana tungguan ke bakal datang urang kuari geus ditungtung kuari mun ditingali sejarah target akhir zaman geus dararekeut jasa sebab tanda-tanda deukeut ka kiamatna geus aya. Matak geus bae kuari mah urang mah sakadar ngaji ieu mah supaya nyaho jang naon jang supaya urang bisa mengendalikan diri abeh urang salamet fid dunya wal akhirah lantaran hese deuk dikukumakeun ge ieu mah geus bae urang jeung urang jang urang bae geus urang rapih ke anak urang di akhir zaman mah kuari geus teu boga TV teu boga HP teu ngridit wali geus sakitu ge geus peangan coba nu teu boga HP hese gas aya cenah kulah teu boga kiai bener sia leungit can meuli deui laon panteman henteu timbul ti nurani atuh kiai bae boga HP da 3 kiai nu hiji diceuli nu hiji diceuli nu hiji diirung laon bantak kiai atuh komo pedagang atuh masyaallah eta mah terserah ieu mah keur nyaritakeun karusakan nu warokna mana na ieulah urang ngaji supaya nyaho horenganan karusakan teh geus dararekeut jasa urang salametkeun diri urang eueuh nu leuwih karunya ka diri urang iwal ti diri urang salametkeun diri urang pamajikan urang anak urang luruskeun menuju Allah Subhanahu wa taala innal ladzina farraqu wallahu a'lam.